Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng ditepang daukeun deui para pemirsa. Sareng sim kuring Mang Dedi Brilian Dinata. Pan menaki wari Mang Dedi beres neruskeun hanca carita jawara ti kuburan kerangan Kleisa. Ku Mang Dedi bersih paju bagian anu ka 13. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian anu ka 62 na. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam pabubeurang di wewengkon kuburan Heubeul, khususna atuh ka Mama Sutara kalih dua muridna nyatana Radia jeung Cang manggihan makam anu gorowong. Eta makam nu gorowong teh sanes tilas kaluarna Ki Saron teh nya. Tah kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu caritanya langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana. Kaayaan alam tibeurang di wewengkon Piluweungan atawa di kuburan Heubeul teh. Manuk recet disarada patembalan jeung pada baturna. Bangun anu galung bira pisan aya nu sili udag, aya nu neciskeun jangjangna jigana bae kabaseuhan ku ibun sapeupeting. Sedengkeun di hiji tempat harita teh hanapeun tangkal kai deukeut kuburan anu ngagorowong aya 3 tangtungan jalma. Nyatana Mama Sutara dibarengan ku dua muridna nyatana Radia katu Cincang. Malah kesabot kitu pok Mama Sutara harita teh. Barudak urang teh geus meunang hiji pituduh anu hade. Ieu tempat teh barudak ngandung hiji sajarah anu aneh sarta omongan Aki Sujiwa teh bener. Yen daerah ieu teh angker keneh malahan mah Aki Sujiwa oge kasukana go. Da buktina anjeunna teh ti makhluk gaib datangna ka urangan saukur rek nulungan wungkul tak kitu hikmahna tina pangalaman urang teh barudak. Saur Mama Sutara nyarosna kitu teh bari jeung neuteup ka si Radia anu arungut-ungutan jeung Sincang. Tandana ngarti mata kitu ge. Harita mah duanana eueuh anu rewel sabab geus didongengkeun ku guruna kalawan jelas. Duanana kakara ngarti pisan ayeuna kana naon-naon anu kajadian sarta geus kaalaman ku maranehna sorangan. Dumasar kana haeta pok si Radia ngomong bari jeung neutup ka guruna. Leres pisan Mama ku abdi oge kahartos ayeuna mah. Hapunten karapatan abdi nu kalangkung abdi rumos lepat Mama. Da Mama teu nganggap salah ka ilaeng teh Radia. Sabab buahna tidak pagawean ilaing kene kabe oge geus kaala ku maneh sorangan. Cumohon ama. Tah ayeuna mah tinggal ngalenyepan wae euy. Kalakuan kitu deui buahna kalakuan anu kieu nya kieu deui buahna oge. Eta mah tinggal ngalenyepan yuk ayeuna mah. Urang indit deui urang tinggalkeun ieu tempat tuh urang kalebah we. Pernahna ka belah kaler ayeuna mah bisa nangtukeun kaler jeung kidul. Sabab aya mata poek beda deui jeung peuting da puguh poek. Saur Mama Sutara berjeng ngaleos.
Atuh geus kitu mah si Radia teh ngomong deui. Koloyong nuturkeun burukna, dituturkeun deui ku si Encang. Tilu jalma ting kurubut deui dinu balan. Maksudna deuk ngadeukeutan hiji lemur nu aya kalereun eta tempat. Sakumaha ceuk papatahna Aki Sujiwa teh. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula lalampahan Mama Sutara jeung muridna anu duaan. Insya Allah kaharep bakal kasampeur deui. Ayeuna urang balikan deui ieu carita. Nyatana kana hiji lalakon anu geus lila katunda-tunda. Ngeunaan Bapak Supala jeung Citrasena katut Nini Kalingking teh anu kelalumpatan di lemur Cilayung ku alatan. Maksudna anu orek newak Banara teh geus gagal. Kaayaan alam tiburang harita nebikeun kacaan mencrang. Tilu jalma ting pelesa talumpatan ninggal teu lembur Cilayung nu pangheulana mah Nini Kalingking dituturkeun ku Supala jeung Citrasena. Tiluanana sarua pada gesit ari dina kabur mah bubuhan geus ahli kitu deui Citrasena. Sok sanajan kawilang pangorana tapi kemampuhanana dina kaburna ninggal Nini Kalingking. Dan busa goreng-goreng oge murid Nini si Gunul jeung turunan ti Nagasumi ahli warisna Ki Bingbing. Sanggeus jauh pisan ti lembur Cilayung kulantaran gagal arek nyokot Banara teh. Rag Nini Kalingking ngaranna geula. Kek diuk dina batu telila curela cle Bapak Supala tepi kalebah dinya. Disusul deui ku Citrasena. Tiluanana geus karumpuh deui. Tapi sakitu saslumpat nu sakitu jauh nate saurang oge eueuh nu katararipuh. Paromanana tetep seger, napas biasa. Jiga teu ngarasa capek. Bubuhan tiluanana geus kaasup kana tilu jago. Pok Nini Kalingking mimitian ngomong. Supala, Citrasena, tetela maksud urang teh gagal oi. Si Banara memang hese pikeun katewakna. Sok sanajan awakna keur gering tapi kekuatan batinna lumayan tepejuh teh. Ditambah deui ku katanginasan si Melati Bodas anu ngajagana beuh. Kira kayo pagawean urang teh eueuh hasilna ngan ukur beuceunaan tanaga teu puguh. Kudu kumaha lamun geus kieu yo. Ceuk Nini Kalingking jiga nu pondok pangharepan. Padahal mah manehna teh kasup tokohan pangkahotna sarta tara eleh ku ata-ata. Tapi ku harita mah jiga nu leeh wawanena teh. Ngaleuy teu beda jiga lilin anu kapanasan. Ngadenge omongan Nini Kalingking kitu pok atuh Bapak Supala harita. Ulah paeudap wa ka pondok pangharepan ini. Masih keneh loba kasempatan nu hade. Kuring sanggup keneh aring ngan sakadar newak Jang Banara mah. Tapi kuring teh hayang yakin heula ieu teh. Nah naon tujuan urang anu sebenarnya pang na newak Jang Banara. Rek dikumahakeun Jang Banara teh atuh. Dah mutlak kudu dipaehan atawa kumaha? Ceuk Bapak Supala ngomongna kitu teh bade jeung neuteub ka Nini Kalingking. Ekon ieu Supala puguh we si Banara teh. Teu meunang dihirupan deui lantaran si Banara teh geus diwarah ku hiji kakuatan anu kacidarongkahna. Ngan untunge maneh teh keur gering ayeuna teh jadi moal matak bahaya teuing. Lamun seug manehna geus cagor, bakal cilaka ka sarerea. Si Banara teh bakal ngamuk ditambah deui ku kakuatan di si Saron atawa si Tangbraki dong anu lain lawan-lawaneun urang. Jawabna Nini Kalingking. Ngomongna kitu teh bari burileng panonna teh mata keueung anu ningalikeun. Tandaning nahan amarah panon bubur lengan. Sabab geus 2 kali paniatanna gagal jeung gagal we. Ari Bapak Supala pok ngomong deui kalawan tenang. Kukuring oge kaharti perkara eta mah Nini. Tapi nah yakin Jang Banara teh bakal ngaruksak.
jeung naon sababna atuh pangna anjeun jika anu nafsu pisan kajang banara teh naon deui dasarna tak saja bati hal anu tadi. Cek Bapak Supala nyoba-nyoba neleuman hatena Nini Kalingking. Dengekeun Supala, anjeun ulah pura-pura teu nyaho. Anjeun kudu ingat kana amanati luluhur anjeun. Sabab si genep jago baheula geus satuju arek ngaleungitkeun si Tangkorak Hideung ti alam rame. Ngan hanyakal we teu bisa. Parandene kitu sarea satuju arek ngajaga sakuat tenaga cenah. Sangkan si Tangkorak Hideung ulah bebas hirupna. Anjeun ulah loba tatanya ieu nu teu karugu. Sanghareupan mah sanghareupan we perkara anu sarupa. Nyatana si Tangkorak Hideung kudu modar. Sameme si Tangkorak Hideung modar, anu nulunganana kudu podaran heula. Ari anu nulunganana aya deui lian ti si Banara. Nu matak yakin si Banara kudu modar, tak kitu Supala. Mutak teu bisa tawar deui yo. Tak hiji eta. Ari nu kaduana Dengekeun. Pangna kami hayang buru-buru modaran si Banara teh yo. Mumpung si Banara na keur lemah keur gering. Sabab geus jag-jag belejag deui mah. Tangtu pagawean teh bakal leuwih berat. Nu akhirna cita-cita urang moal laksana jigana. Tak kulantaran kitu Supala dengekeun. Samame si Banara cager nyawana kudu geus diparanggatkeun ku urang kitu sebenarnya mah nu matak anjeun ulah tatanya wae geura. Cek Nini Kalingking ngomongna tatang pisan. Sarta memang bisa kaharti ku Bapak Supala ge. Atuh puguh harita keneh Supala teh mending ngahulang. Sabab merasa bingung. Aidek nurut kana kahayang Nini Kalingking. Bapak Supala teh can boga kayakinan anu kuat yen Banara teh kaasup kana jalma jahat. Tapi adek nolak kana kahayang Nini Kalingking. Memang sulaya tina sumpah si genep jago baheula. Sedengkeun Bapak Supala oge apan turunan tina si genep jago anu boga tanggung jawab pikeun mereskeun perkara si Tangkorak Hideung. Dumasar kana hal eta pok Bapak Supala ngomong ka Nini Kalingking. Nini Kalingking, Naon supaya? perkara Banara mah pasrahkeun bae ka kuring. Tangtu kuring bakal sanggup pikeun newak manehna. Tapi ai perkara maehan Banara mawayahna ulah mikiran deui, dipikiran deui. Ulah waka diputuskeun kudu pae. Sabab kudu puguh heula dosana atuh, tak kitu usul kuring mah. No sababna si Banara teh menang di podaran. Jawab sia Supala. Cek Nini Kalingking semu kaget. Manehna mah teu satuju kana cara kitu teh. Ke lain teu menang di paehan ini. Tapi naon Supala? Tapi kuring mah hayang yakin heula kana kasalahanana kitu. Lamun teu kami kapanggih kasalahanana mah ulah di paehan atuh. Tapi sanajan bukti oge kasalahanana ulah waka di paehan deui. Tapi kudu ditanya heula. Nah manehna teh bisa ngarobah kelakuanana anu jahat atawa henteu. Lamun geus teu beunang dielingan kakara dihukuman ku urang. Tapi henteu hartina kudu dipaehan. Cek Pak Supala ngajukeun pamadeganana. Sabab tetep ari Pak Supala mah tersepeun kana silih ala nyawa teh. Borok-boroning kanu can puguh kasalahanana. Dalah kanu geus puguh oge mah ujug-ujug maehan kitu bae. Ngadenge kekacapan ti Bapak Supala kitu atulang Nini Kalingking ngahulang. Mana mikir jeroding hati. Etela hese dibawa lamun aing kepeteu tangan. Tangtu si Supala jeung itu aing keneh nu bakal cilaka eueuh sejen. Kahayang si Supala an mah ku aing rek diturut. Kumaha patana sia modaran ka aing.
balik oge sia nu bakal modar ku aing. Tapi wayahna nya kudu nungguan nepi kana waktuna. Kasia moal aya nu bisa nulungan sia. Sabab ka dieu mah moal aya nu nyahoeun. Cek Nini Kalingking ngomongna kitu teh jika nu geus yakin pisan. Manehna mah teh nyahoeun yen sawatara jalma geus nyarahun kata guha teh. Di antarana bae Malati Bodas jeung Banara ditambah deui ku Nyi Maria jeung Sitarego Sideung teh. Malahan mah can lila ditambah deui ku Supala katut Citrasena. Parandene kitu Nini Kalingking mah masih keneh we boga anggapan yen dirina teh buni nyumput di eta guha. Kalingking, dengekeun omongan aing sia. Rek ngomong naon sia teh Lasmaya. Sok, geura disadang ngabacot sia. Jawabna Nini Kalingking panon Bodas mureleng ka Nyi Lasmaya. Kalingking, rek nepat sia geus loba jalma nu nyahoeun. Di antara bae aing sorangan, terus Kang Banara jeung Melati Bodas, ditambah deui sia ku Sitarego Sideung. Malahan mah aya deui jalma sejen anu geus nyahoeun ka ieu tempat. Anjeun kudu hati-hati sia Kalingking. Jeung Nyi Lasmaya setengah ngancam. Padahal mah omonganna teh ngan sakadar pikeun ngahibur jiwana anu kiwari geus goncang. Sugan jeung sugan we, rada ngurangan. Tapi kumaha tuh merapna ka Nini Kalingking? Nini Kalingking mah memang dari pisan. Naon rupa omongan Nyi Lasmaya bieu dianggap bener, sabab geus karasa ku manehna oge. Wah, kurang ajar sia. Tetela sia geus bisa nyungur kitu sia kain. Meme aya bangkeluk nu bisa asup ka dieu tangtu bakal bejaan manten huluna sia ku aing. Aing mah teu goblok bodoh kawa sia Lasmaya. Sabab di lawang guha loba alat Rusia sia nu bakal maragatkeun nyawa musuh. Anu kumaha ni asup ka dieu ka harte sia. Hah? Ka harte sia. Ka harte. Tapi sia tetep bakal modar some. Hasil ngabirasa aing. Si hati-hati sia Kalingking. Sakedeung deui sia bakal datang hiji pitulung ka diri aing. Sarta bakal datang hiji malakama nu bakal mapageun ka sia Nini Kalingking. Cek Nyi Lasmaya beuki wani we atuh puduh. Nini Kalingking nafsu pudig atuh nafsuna tikal tilu. Setan sia. Mantong kagabah sia ngabacot teh sia Lasmaya. Nah dikira aing teh budak borok hulu kitu sia. Hah? Rasakeun sia yo. Cek Nini Kalingking ngomongna kitu teh sugan teh heureuy atawa omongan hungkul. Ana hiuk. Jebet atuh harita. Pipi Nyi Lasmaya ditampiling satakar tanaga. Nepikeun kang ngoceak Nyi Lasmaya harita teh ngalengak. Licik sia mah Kalingking. Rajin teh wani sia nyiksa kanu teu walakaya. Wani nampili mah kudu diborogon dasar iblis sia. Sampai sia monyet sia, monyet bikang ayo hiji deui sia. Jebol atuh harita. Nini Kalingking kalayang deui peurupna diheumbatkeun deui kana pipi Nyi Lasmaya. Atuh Nyi Lasmaya nepikeun kang negel biwir dipapareket nahan nyeri. Burilak panonna molotot ka Nini Kalingking. Pipi Nyi Lasmaya jiga kebal. Tapi teu cukup ku kitu sakilat peureup Nini Kalingking geus nyurudug deui kana pele pisan Nyi Lasmaya. Yo. Obat dari setan iblis ya. Cek Nyi Lasmaya ngajerit estuni ngata kuatir. Tenggelan Nini Kalingking teh memang lain lumayan tarikna. Cer tina pali bisa Nyi Lasmaya keluar getih. Jika bae kakoet kukuku Nini Kalingking anu sarekeun. Atawa memang dihaja ku Nini Kalingking teh sabab barang jeung ucurna getih. Tina pali pisan Nyi Lasmaya teh Nini Kalingking meninyak kakak semua anu bunga. Tetela getih sia teh borom. Mun kitu mah alus lamun dipake ubaraheut. Sabab pibuh ubareun aing mah yo. Allah deui kajabati diri sia Lasmaya. Syukur getih sia borom keneh. Cek Nini Kalingking bari jeung buluwer ngalungkeun iteukna. Kuprak ninggang tempat sarena. Geus kitu mah ledak eta getih Nyi Lasmaya diusap-usap ku leungeunna. Sanggeus kitu terus dina tatu-tatuna anu aya dina pepeuteyanana. Urut katiru ku pesona Malati Bodas.
Nyelas maya muni colohok bengong mata simeuteun. Nempo getihna dipake ubar ku nini kalingking teh. Dina hate leutikna timbul ku rupa-rupa pananya. Astagfirullahaladzim. Tetela si kalingking teh jahat. Alabatan hiji iblis. Getih aing geus dipake ubar. Lamun kitu mah omongan manehna teh moal bohong. Yen hampuru aing oge bakal dihakan atas cenah. Kudu kumaha petana naon atuh maksud si kalingking atuh sakit. Jahat mah. Nah rek dipake naon atuh aing teh sebenarnya Gusti ampun. Kang Banara abdi tulungan Kang. Cek ngilas maya dina jeroning hatena. Sadengkeun panonna mah molohok we ka nini kalingking. Nu harita keur ulas ngaleskeun raheutna ku getih nyelas maya. Sanggeus sadalila cakakak cikikik nini kalingking seuri bari jeung leumpang ngageang. Tetela ubar teh mujarab. Rahut aing dulu usia geus cagor deui. Mun kitu mah yakin. Sia teh hiji ubar anu hade pisan pikeun aing. Las maya dulu usia. Rahut aing cagor oi sapada harita. Gara-gara diubaran ku getih sia tina hulu. Cek nini kalingking ngomong lagi tu teh bari jeung ngeneng-ngeneng. Leungena anu memang geus lita cager deui sabihara-bihari. Aneh luar biasa. Sagala rupa kasaktian nini kalingking gumantung kana awak Hiji Wanoja. Da eta we getihna hamperuna jeung cipanon Hiji Wanoja. Pikeun nini kalingking mah ngarupakeun hiji ubar anu kacida pisan hade tur mati. Teuing elmu nanahaun anu cekal ku manehna. Bareng jeung kitu, alah waktu cukup mangsanya kapan can para pemirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh nasib nyelas maya saterusna insyaallah. Enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangde di baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka 64-na. Atur nuhun kumarupi perhatosan urjing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng ditepang daukeun deui para pemirsa. Sareng simkuring Mang Dedi Bulyandenata. Pan menaki wari Mang Dedi beres neruskeun hanca carita Jawarati Kuburan Kerangan Kleisa. Ku Mang Dedi bersipaju bagian anu ka 10 Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian anu ka 62na. Pedaran Mang Dedi kebegatuanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam pabubeurang di wewengkon kuburan heubeul. Khususna atuh ka Mamasutara kalih 2 muridna nyatana Radia jeung Encang manggihan makam anu gorowong. Eta makam nu gorowong teh sanes tilas kaluarna Ki Saron teh nya. Tah kumaha atuh para pamirsa? Lajenganana ieu caritanya langkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana. Kaayaan alam tibeurang di wewengkon Piluweungan atawa di kuburan heubeul teh. Manuk krecet disarada patembalan jeung pada baturna.
bangun anu galung bira pisan aya nu sili udag aya nu neciskeun jangjangna jigana bae kabasehan ku ibun sapeuting. Sedengkeun di hiji tempat harita teh hanapeun tangkal kai deukeut kuburan anu ngagorowong aya 3 tangtungan jalma. Nyatana Mama Sutara dibarengan ku 2 muridna nyatana Radia Katuci Encan. Malah sabot kitu pok Mama Sutara harita teh barudak urang teh geus meunang hiji pituduh anu hade. Ieu tempat teh barudak ngandung hiji sajarah anu aneh sarta omongan Aki Sujiwa teh bener. Yen daerah ieu teh angker keneh malahan mah Aki Sujiwa oge kasukana goib. Da buktina anjeunna teh ti makhluk gaib datangna ka urang ngan saukur rek nulungan we wungkul tah kitu hikmahna tina pangalaman urang teh barudak. Saur Mama Sutara nyarosna kitu teh bari jeung neuteup ka si Radia anu arunggut-unggutan jeung si Encang. Tandana ngarti mata kitu ge. Harita mah duanana eueuh anu rewel. Sabab geus didongengkeun ku guruna kalawan jelas. Duanana kakara ngarti pisan ayeuna kana naon-naon anu kajadian sarta geus kaalaman ku maranehna sorangan. Dumasar kana haeta pok si Radia ngomong bari jeung neutup ka guruna. Leros pisan Mama ku abdi oge kahartos ayeuna mah. Hapunten karapatan abdi nu kalangkung abdi rumos lepat Mama. Da Mama teu nganggap salah ka ilaeng teh Radia. Sabab buahna tidak pagawean ilain keneh kabe oge geus kaala ku maneh sorangan. Cumohon ama tah ayeuna mah tinggal ngalenyepan wae. Kalakuan kitu-kitu deui buahna kalakuan anu kieu nya kieu deui buahna oge. Eta mah tinggal ngalenyepan yuk ayeuna mah. Urang indit deui urang tinggalkeun ieu tempat tuh urang kalebah we. Pernahna ka belah kaler ayeuna mah bisa nangtukeun kaler jeung kidul. Sabab aya mata poek beda deui jeung peuting da puguh poek. Saur Mama Sutara berjing ngaleos. Atuh geus kitu mah si Radia teu ngomong deui. Koloyong nuturkeun guruna dituturkeun deui ku si Encang. 3 jalma ting kurubut deui di nu bala. Maksudna deuk ngadeuketan hiji lemur nu aya kalereun eta tempat. Sakumaha ceuk papatahna Aki Sujiwa teh. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula lalampahan Mama Sutara jeung muridna anu duaan. Insyaallah kahareup bakal kasampeur deui. Ayeuna urang balikan deui ieu carita. Nyatana kana hiji lalakon anu geus lila katunda-tunda. Ngeunaan Bapak Supala jeung Citrasena katut nini kalingking teh. Anu kelalumpatan di lemur Cilayung ku alatan maksudna anu rek newak banara teh geus gagal. Kaayaan alam tiburang harita nebikeun kacaan mencrang. Jelu jalma ting pelesa talumpatan ninggalkeun lembur Cilayung nu pangheulana mah nini kalingking dituturkeun ku Supala jeung Citrasena. Jiluanana sarua pada gesit ari dina kabur mah bubuhan geus ahli kitu deui Citrasena. Sok sanajan kawilang pangorana tapi kamampuhanana dina kaburna ninggal nini kalingking. Da puguh sagoreng-gorengna oge muridnya ni si Gunul jeung turunan ti Nagasuni ahli warisna Ki Bingbing. Sanggeus jauh pisan ti lembur Cilayung kulantaran gagal arek nyokot banara teh. Reg nini kalingking ngaranna geula. Kekdiuk dina batu telila curelat clek Bapak Supala tepi kalebah dinya. Disusul deui ku Citrasena. Tiluanana geus karumpuh deui. Tapi sakitu saslumpat nu sakitu jauhna teh saurang oge eueuh nu katararipu. Paromanana tetep we seger, napas biasa. Jiga teu ngarasa capek. Bubuhan tiluanana geus kaasup kana tilu jago. Pok nini kalingking nu mimitian ngomong. Supala, Citrasena,
Tetela maksud orang teh gagal oi. Si Banara memang hese pikeun katewakna. Sok sanajan awakna keur gering tapi kekuatan batinna lumayan tepejuh teh. Ditambah deui ku katanginasan si Melati Bodas anu ngajagana beuh. Cilaka yo. Pagawean urang teh eueuh hasilna. Ngan ukur biceunaan tanaga teu puguh. Kudu kumaha mun geus kieu yo. Cek Nini Kalingking jiga du pondok pangharepan. Padahal mah manehna teh kasup tokoh anu pangkahotna sarta tara eleh ku ata-ata. Tapi ku harita mah jiga nu leeh wawanena teh. Ngalai teu beda jiga lilin anu kapanasan. Ngadenge omongan Nini Kalingking kitu pok atuh Bapak Supala harita. Ulah pangdap waka pondok pangharepan ini. Masih keneh loba kasempatan nu hade. Kuring sanggup keneh aring ngan sakadana wakjang Banara. Tapi kuring teh hayang yakin heula ieu teh. Nah naon tujuan urang anu sebenarnya pang na newak jang Banara. Rek dikumahakeun jang Banara teh atuh. Nah mutlak kudu dipaehan atau kumaha. Cek Bapak Supala ngomongna kitu teh bade jeung neuteub ka Nini Kalingking. Dengekon ieu Supala puguh we si Banara teh. Teu meunang dihirupan deui. Lantaran si Banara teh geus diwarah ku hiji kakuatan anu kacidarongkahna. Ngan untunge maneh teh keur gering ayeuna teh jadi moal matak bahaya teuing. Lamun seug manehna geus cagor, bakal cilaka ka sarerea. Si Banara teh bakal ngamuk ditambah deui ku kakuatan ti si Saron atawa si Tangkorak Kidung anu lain lawan-lawaneun urang. Jawabna Nini Kalingking. Ngomongna kitu teh meri burileng panuna teh mata keung anu ningalikeun. Tandaning nahan amarah panon buburilengan. Sabab geus 2 kali paniatanna gagal jeung gagal we. Ari Bapak Supala pok ngomong deui kalawan tenang. Kukuring oge kaharti perkara eta mah Nini. Tapi nah yakin jang Banara teh bakal ngaruksak. Jeung naon sababna atuh pangna anjeun jiga anu nafsu pisan ka jang Banara teh naon deui dasarna tah sajabati hal anu tadi. Cek Bapak Supala nyoba-nyoba neleuman hatena Nini Kalingking. Dengekeun Supala, anjeun ulah pura-pura teu nyaho. Anjeun kudu ingat kana amanat ti luluhur anjeun. Sabab si genep jago baheula geus satuju arek ngaleungitkeun si Tangkorak Kidung ti alam rame. Ngan hanyakal we teu bisa. Parandene kitu sarea satuju arek ngajaga sakuat tanaga cenah. Sangkan si Tangkorak Kidung ulah bebas hirupna. Loba tatanya itu tatanya ieu nu teu karugu. Sanghareupan mah sanghareupan we perkara anu sarupa. Nyatana si Tangkorak Kidung kudu modar. Sameme si Tangkorak Kidung modar, anu nulunganana kudu podaran heula. Ari anu nulunganana aya deui lian ti si Banara. Nu matak yakin si Banara kudu modar, tak kitu Supala. Mutlak teu bisa tawar deui yo. Tak hiji eta. Ari nu kaduana dengekon. Pangna kami hayang buru-buru modaran si Banara teh yo. Mumpung si Banara keur lemah keur gering. Sabab geus jag-jag belejag deui mah. Tangtu pagawean teh bakal leuwih berat. Nu akhirna cita-cita urang moal laksana jigana.
Tak kulantaran itu supaya dagekon sama mesi Banara cager nyawana kudu geus diparagatkeun kurang itu sebenarnya mah nu mata anjeun ulah tatanya wae gerak. Cek Nini Kalingking ngomongna tatang pisan. Sarta memang bisa kaharti ku Bapak Supala ge. Atuh puguh harita keneh Supala teh mending ngahulang. Sabab merasa bingung. Aidek nurut kana kahayang Nini Kalingking. Bapak Supala teh can boga keyakinan anu kuat yen Banara teh kaasup kana jalma jahat. Tapi adek nolak kana kahayang Nini Kalingking. Memang sulaya tina sumpah si genep jago baheula. Sedengkeun Bapak Supala oge apan turunan tina si genep jago anu boga tanggung jawab pikeun mereskeun perkara si Tarong Korakidin. Dumasar kana hal eta pok Bapak Supala ngomong ka Nini Kalingking. Oh, Nini Kalingking, Naon supaya perkara Banara mah pasrahkeun bae ka kuring. Tangtu kuring bakal sanggup pikeun newak manehna. Tapi ai perkara maehan Banara mawayahna ulah mikiran deui, dipikiran deui. Ulah waka diputuskeun kudu pae. Sabab kudu puguh heula dosana atuh, tak kitu usul kuring mah. no sababna si Banara teh menang di podaran. Jawab sia Supala. Cek Nini Kalingking semu kaget. Manehna mah teu satuju kana cara kitu teh. Ke lain teu menang di paehan ini. Tapi naon Supala? Tapi kuring mah hayang yakin heula kana kasalahanana kitu. Lamun teu kami kapanggi kasalahanana mah ulah di paehan atuh. Tapi sanajan bukti oge kasalahanana ulah waka di paehan deui. Tapi kudu ditanya heula. Nah manehna teh bisa ngarobah kelakuanana anu jahat atawa henteu. Lamun geus teu beunang dielingan kakara dihukuman ku urang. Tapi henteu bah hartina kudu dipaehan. Cek Pak Supala ngajukeun pamadeganana. Sabab tetep ari Pak Supala mah tersepeun kana silih ala nyawa teh. Borok-boro ning kanu can puguh kasalahanana. Dalah kanu geus puguh oge mah ujug-ujug maehan kitu bae. Ngadenge kekecapan ti Bapak Supala kitu atuh Nini Kalingking ngahulang. Mainna mikir jeroning hati. Elah, hese dibawa lamun aing kekepeteukeun tangan. Tangtu si Supala jeung itu aing keneh nu bakal cilaka eueuh sejen. Kahayang si Supala an mah ku aing rek diturut. Kumaha patana sia modaran ka aing. Balik oge sia nu bakal modar ku aing. Tapi wayahna nya kudu nungguan nepi kana waktuna. Kasia moal aya nu bisa nulungan sia. Sabab ka dieu mah moal aya nu nyahoeun. Cek Nini Kalingking ngomongna kitu teh jiga nu geus yakin pisan. Manehna mah teh nyahoeun yen sawatara jalma geus nyarahueun kata guha teh. Di antarana bae Malati Bodas jeung Banara ditambah deui ku Nyi Maria jeung si Targosidin teh. Malahan mah can lila ditambah deui ku Supala katu Citra Sena. Parandene kitu Nini Kalingking mah masih keneh we boga anggapan yen dirina teh buni nyumput di eta guha. Kalingking, dengekeun omongan aing sia. Rek ngomong naon sia teh Lasmaya. Sok geura disadang ngabacot sia. Jawabna Nini Kalingking panon Bodas mureleng ka Nyi Lasmaya. Kalingking, rek bebat sia geus loba jalma nu nyahoeun. Di antara bae aing sorangan, terus Kang Banara jeung Melati Bodas, ditambah deui sia ku si Targosidin. Malahan mah aya deui jalma sejen anu geus nyahoeun ka ieu tempat. Anjeun kudu hati-hati sia Kalingking. Cek Nyi Lasmaya setengah ngancam. Padahal mah omonganna tengan sakadar pikeun ngahibur jiwana anu kiwari geus goncang. Sugan jeung sugan we rada ngurangan. Tapi kumaha tuh merapnakan Nini Kalingking? Nini Kalingking mah memang dari pisan. Naon rupa omongan Nyi Lasmaya bieu dianggap bener. Sabab geus karasa ku manehna oge. Tah, kurang ajar sia. Tetela sia geus bisa nyungur kitu sia kaing. Meme aya bangkeluk nu bisa asup ka dieu tangtu bakal bejaan manten huluna sia ku aing. Aing mah teu goblok bodoh kawa sia Lasmaya. Sabab di lawang guha loba alat Rusia sia nu bakal maragatkeun nyawa musuh
anu kumaha mani asup ka dieu ka harti sia? Hah? Ka harti sia? Ka harti. Tapi saya tetep bakal modal some. Hasil ngabidasa aing. Si hati-hati sia kalingking. Sakedeung deui sia bakal datang hiji pitulung dari aing. Sarta bakal datang hiji malakama tumpak kama pageun kasia sia nini kalingking. Cek Nilas Maya beuki wani we atuh puduh. Nini kalingking nafsu pudig atuh nafsuna ti kautil. Setan sia. Mantong gagabah sia ngabacot sia Las Maya. Nah dikira aing teh budak borok hulu kitu sia. Hah? Rasakeun sia yo. Cek Nini kalingking ngomongna kitu teh sugan teh heureuy atawa omongan hungkul. Ana hiup. Jebet atuh harita. Pipi Nilas Maya ditampiling satakar tanaga. Nepikeun kang ngoceak Nilas Maya harita teh ngalengak. Licik sia mah kalingking. Racun teh wani sia nyiksa kanu teu warakaya. Wani nampil mah kudu diborogon dasar iblis sia. Sampai sia monyet sia, monyet bikang ayo hiji deui sia. Jebol atuh harita. Nini kalingking kalayang deui peurupna diheumbatkeun deui kana pipi Nilas Maya. Atuh Nilas Maya nepikeun kang negel biwir dipapareket nahan nyeri. Burilak panonna molotot ka Nini kalingking. Pipi Nilas Maya jigap kebal. Tapi teu cukup ku kitu sakilat peureup Nini kalingking geus nyurudug deui kana pelepisan Nilas Maya. Yuk. Obat dari setan iblis ya. Cek Nilas Maya ngajerit estuni ngata kuatir. Tenggelan Nini kalingking teh memang lain lumayan tarikna. Cer tina palepisan Nilas Maya keluar getih. Jigana bae kakoet ku kuku Nini kalingking anu sahareukeun. Atawa memang dihaja ku Nini kalingking teh sabab barang jeung ucurna getih. Tina palepisan Nilas Maya teh Nini kalingking meni nyakakak semua anu bunga. Tetela, getih sia teh borom. Mun kitu mah alus lamun dipake ubaraheut. Sabab pibuh ubareun aing mah yo. Allah deui kajabati diri sia Las Maya. Syukur, getih sia borom kene. Cek Nini kalingking bari jeung blower ngalungkeun iteukna. Kuprak ninggang tempat sarena. Geus kitu mah ledak eta getih Nilas Maya diusap-usap ku leungeunna. Sanggeus kitu terus dina tatu-tatuna anu aya dina pepeuteuyanana. Urut katiru ku pesona malati bodas. Nilas Maya mun dicolohok bengong mata simeuteun. Nempo getihna dipake ubar ku Nini kalingking teh. Dina hate leutikna timbul ku rupa-rupa pananya. Astagfirullahaladzim. Tetela si kalingking teh jahat. Alabatan hiji iblis. Getih aing geus dipake ubar. Lamun kitu mah omongan manehna teh moal bohong. Yen hampuru aing oge bakal dihakan atas cenah. Kudu kumaha petanana naon atuh maksud si kalingking anu sakit. Jahat mah. Nah rek dipake naon atuh aing teh sebenarnya Gusti ampun. Kang Banara abdi tulungan Kang. Cek Nilas Maya dina jroning hatena. Sadengkeun panonna mah molohok we ka Nini kalingking. Nu harita keur ulas ngaleskeun raheutna ku getih Nilas Maya. Sanggeus sadalila cakakak cikikik Nini kalingking seuri bari jeung lempang ngageang. Tetela ubar teh mujarab. Rahut aing dulu usia geus cagor deui. Mun kitu mah yakin sia teh hiji ubar anu hade pisan pikeun aing. Las Maya dulu usia rahut aing cagor oi sapada harita. Gara-gara diubaran ku getih sia tina hulu. Cek Nini kalingking ngomong lagi tuh teh bari jeung ngeneng-ngeneng. Leungeunna anu memang geus lita cager deui sabihara-bihari. Aneh luar biasa. Sagala rupa kasaktian Nini kalingking gumantung kana awak Hiji Wanoja. Da eta we getihna hamperuna jeung cipanon Hiji Wanoja. Pikeun Nini kalingking mah ngarupakeun hiji ubar anu kacida pisan hade tur mati. Teuing elmu nanahaun anu cakal ku manehna. Barang jeung kitu, waktu cukup mangsanya kapan can para pamirsa.
Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh nasib nyelas maya saterusna insya Allah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mande di baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka 64na. Atur nuhun kumarupi perhatosan ujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.